Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ke bapa-bapa, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu riung ngantes ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugi salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, dina dinten ayeuna urang ngabahas tentang hakikat puasa. Puasa nyaeta nahan diri tina sagarupa hawa nafsu meh jadi perisai atawa pelindung tina sene neraka ke di akhirat. Da sagarupa dosa pamaksiatan awalna tina hawa nafsu, akibat urang nurut teuing jeung teu bisa nahan kana godaan-godaan. Nu matak bentengi ku puasa. Saur pidauh Rasul, as-siyamu junatun fala yarfus wa la yajhal wa in amru'u qatalahu aw sadamahu falyakul inni shaimun. Puasanya eta benteng nu matak sing saha anu keur puasa tong ngomong anu goreng, mencaci jeung ngahina. Lamun aya nu ngaganggu, ngajak pasea atawa ngahina, bejakeun kaula keur puasa. Gitu. Jadi puasa teh lain ngan salah kadar nahan haus jeung lapar, tapi nahan segala rupa hawa nafsu anu mata ngaruksa kana puasa, seperti ngomong anu goreng, ngahina, gelut jeung sajabana. Tah urang teh kudu bisa nahan diri. Tapi teu sakedik jelema teu apal hakikat puasa, nu matak loba nu puasa tapi masih silih hina ngomongkeun batur pasea. Nahan lapar we jeung haus sungkul, padahal lain kitu. Komo loba jelema nu teu puasa, antupna pamaksiatan masih loba. Da puasa teh benteng nahan kana diri. Sing inget, puasa Ramadan teh wajib karena diparentahkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hei jalma anu ariman, diwajibkeun ka aranjeun puasa seperti anu geus diwajibkeun ka jalma saacan maneh meh maraneh takwa. Gitu. Tah puasa ge sebagai penghapus dosa. Saur pidauh Rasul, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dzanbi. Sing sanu puasa Ramadan karena iman jeung hareupeun pahala, maka bakal dihampura sagala dosana anu baheula. Tah nu matak hayu urang puasa anu bener, lain ngan salah kadar nahan haus jeung lapar, tapi nahan sagarupa godaan hawa nafsu jeung dosa pamaksiatan, meh urang jadi jalma anu takwa. Meh urang bisa ngendalikeun diri jauh tina sagala rupa dosa. Mudah-mudahan urang sadaya di bulan Ramadan ieu tiasa menangkeun berkahna serta semakin husyuk kana ibadah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, moaseur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.